para wargi anu mulia mangga ayeuna waktosna kabandungan pidangan carita Sunda dina judul Jaka Lalana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Aturan palawargi anu mulia anu sami-sami mikaresep kana pidangan carita tanapi dongeng Sunda di mana bae ayana ugi sadayana aya dina kawilujengan sehat lahir senarang batin kalayan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang tiasa patepang deui nya dina tanget ieu pribados anu seja medar deui carita anu katunda. Carita Jaka Lalana tea mitra ayeuna parantos nincak ka bagian 20 muhun. Atuh sateu acana sabatos biasa pribados anu baris medar ieu carita taweleh-weleh sejana dari hapunten saupami tea mah aya kaleresan nami-nami wargi anu kasabit di dieu nya oge kasebat asmana anu kacacandak dina ieu carita. Moh kitu deui atuh bilih aya padumukan anu kaguarnya dina ieu carita. Ulah kirang-kirang hapunten nya kasadayana. Kumargi kapan ieu mah mung saukur carita anu dereka-reka anu teu aya atanapi teu kantos kajantenan kitu dina kahirupan nyata nya mun. Sumangga atuh supados teu nyangkolong tingkana waktos ieu carita Jaka Lalana bagian ka-20 seja di kawitan. Wilujeng ngadangukeun. Atuh lain leuwih deui ruasna Nyi Ratu Gendis hinis teh ngabireungeuh aya jalma anu seja cumarita kalayan make nyebut landihan manehna di alam angsala lemut. Heran campur bunga pikirna mun ieu jalma ngarti kana kasusah kaula kalayan daek dijadikeun balad tinangtu ku aing bakal diburuhan cenah kitu. Gerentes hatena Nyi Ratu Gendis hinis harita sabari nyampeurkeun ka palebah-bah partala letahna anu lelelan kalayan matana anu moncorong seja nyidik-nyidikeun ka dedegan bah partala anu ngajengjen sabari tapak deku. Puguh we mun tea mah bah partala teu inget kana katerangan ti jalma pananyaanana tea mah. Bah partala teh mah teu mubrut atuh kabur. Nyada matak soak atuh nempo oray nu sakitu gedena. Harita celengeu hareupeun manehna pisan. Sabari letahna lelan
jika nu nek rekeb we. Ae, geningan di kawasan apa kakaula? Saha andi kanu sabenerna? Jeung naon perluna kakaula? Pokna Nyi Ratu Gendis hinis sabari mencrong ka Bah Pertala. Nu ayeuna mah tungku rada dongkok. Duka bakat ku sieun, duka seja ngahormat. Seja ngahormat wae manehna teh. Aduh Gusti Ratu. Mugi teu bendu ka kaula anu bodoh. Ya apa aja. Kada kumaha cara nyuhunkeun rasa hormat. Nunjukkeun rasa hormat kaula ka jenengan ratu. Kaula teh nu katelah mah ieu teh Pertala sun. Sija ngantos salira tangtosna aya nu baris disangemkeun. Pertala? Andi kangaran teh? Nyaha. Naon sabenerna perluna ka kaula? Kaula mararasaan teu boga urusan jeung bangsa manusia. Samalah kaula nu ngarasa heran kunaon. Sepupu loba bangsa manusia kawas nu cocep ka kaula. Nalika pamprok ujuk-ujuk pada ngaruh kahala. Cik, naon salah kaula? Kaula mah ngarasaan teu ngaganggu ka bangsa araranjeun. Nah geuning meunang asa ku cecep-cecep teuing ka kaula teh. Ayeuna Andika Pertala na teu kawas nu sejen atawa boha-boha Andika gerek nepo-nepo kaula datang ngabinasa ku cara lemes. Ayo jawab. Aduh, ampun teuing Gusti Ratu. Teu pisan-pisan kaula. Aduh niat sapertos kitu. Pokna Bah Pertala sabari teu sadar manehna teh. Ket ujug-ujug ngudupruk kawas anu sujud. Ka Nyi Ratu Gendis hinis teh. Bari jeung dibarengan ku acong-acongan sagala rupa nyembah. Nya nyembah. Jiga hamba rahayat ka rajana. Sok padahal nanaon atuh perluna Bah Pertala teh ngalakukeun lampah sarupa kitu. Kapan panggih oge ka Kara. Turcan apal bener eta siluman nu ngrupa orai gede teh. Bakal seperti keterangan jalma nu di pake pananyaanana teh gitu. Bah Pertala teh bener-bener geus kasasar lampah. Beuteukna saolah geus kakumbah ku jalma anu dipake pananyaanana teh. Sagala pangaruh mungguh nyurup ngarasu. Kawas anu linglung atuh pira ge masalah nu teu pira. Bah Pertala teh geus nya sasatna geus poekeun. Katambah Bah Pertala mah nya ge turunan jalma jegut. Kawasna ti bubudak teh henteu kungsi diwawuhkeun jeung jalma anu ngarti kana agama. Anu antukna manehna teu boga pisan dadasar atuh gampang pisan pikeun mengkolkeun akidahna teh. Sok sanajan ngakuna mah manehna teh boga agama nya agama Islam. Da kolotna oge baheula pan katalah haji cenah. Samalah jeung Aki Sani oge masih keneh kasebut dulur deukeut. Pernahna teh emang meureunnan ka
akisani nu jadi kolot kukutna Anggala teh. Hanya kitu. Kalakuana teh estu pajauh pisan jeung akisani mah. Terus sakitu boga pasipatan sakitu nyantrina. Sajabati luhur ilmuna teh. Bah Pertala teh sok sanajan pernah nak emang nya ka akisani teh. Salawasna kawasna teu akur. Malah disebut nyatru. Nya bisa kasebut ke nyatru. Da kusabab beda kalakuan teh ya. Sakapeung mah sok patelak nalika Bah Pertala dielingan ku akisani sang kantong ngalakukeun kalakuan teu hade. Bah Pertala mah percaya keneh ka bangsa dukun daripada ka para ulama mah. Tah kusabab begitu nalika sakalieun meunang ka rerepet teh nu didatangan kalayan nu sejak dipenta tulung teh nya ka bangsa nu karari itu, ka bangsa nu disebut jelema pinter teh amita. Atuh nalika dititah ngalampahkeun tarekah anu pastina teu bener kitunya, manehna teh nurut pisan. Atuh puguh we pikeun Nyi Ratu Gendis Hinis mah nu sasat bangsa siluman, barayana setan idajil. Panggih jeung jalma samodel kieu teh kahayangna pisan. Anu bakal dijadikeun pibaladeun. Anu tangtuna ieu teh salah sahiji cara pikeun mulihkeun kakuatanana anu sudah akibat pangaruh kakuatan cumani di alam di alam lalemut teh mitra. Ieu teh salah sahiji cara Nyi Ratu Gendis Hinis hayang bisa mulihkeun kakuatan di alam manusia. Cenah kudu bisa mangaruhan bangsa manusia. Nya manusia nu kasebut makhluk nu leuwih mulia kalahbatan manehna. Pikeun digoda dipengkolkeun akidahna kalayan milu atawa nurut nuturkeun pangajakna. Leuwih loba manusia anu hasil digoda atawa disasarkeun, maka bakal leuwih gede oge kakuatan nu dikawasa ku manehna nya ku Nyi Ratu Gendis Hinis. Atuh puguh we pikeun Nyi Ratu Gendis Hinis nu harita sasatkeun kaayaan katalangsara ku sudana sagala kekuatan teh nya sasatna mah sasat manggih mobok naon kitu ya, sasat asa mobok manggih gorowong kitu. Teh saheulaanan mah manehna teh teu kudu susah-susah mangaruhan bangsa manusia teh geuning. Da puguh ado nyampeurkeun sorangan ku panggihna jeung Bah Pertala harita. Samalah ieu mah ujug-ujug bangun nu dek langsung nurut cenah kitu. Pertala sebenarnya andi kata beuk naon teh kaula, sok jawab. Pokna Nyi Ratu Gendis Hinis tumanya ka Bah Pertala anu harita keur ngudupruk sujud ka manehna. Kaula nun Gusti Ratu, leres pisan kaula teh sajana da pitulung ka salira Ratu. Kaula teh nuju aya tina moy sareng kararapet ieu teh Gusti.
jalaran jisim abdi teh ni- ninggang di apes tinemu sareng kerugian anu pohara badagna ieu teh mugia atuh Sun Gusti Ratu kersa ngabantosan kana kadadapet jisim abdi cuma angga nyanggakeun ieu pangababti ti jisim abdi mangrupi sasajen sapulatina kalayan itambih ku 2 ayam jago mugia katampi alit nu disanggakeun ieu teh ageng nu disuhunkeun pokna bah partala sabari nunjukkeun ka palebah sasajen jeung ayam jago teh bakat ku gempeur meureunnan bah partala teh bahasana gemenikeun ka ngaleper kitu sakapeung nyebut jisim abdi sakapeung nyebut kaula duh kapohoeun meureunnan ieu mah ieu nu macana pohara mitranya ngaso heula mitra ngasonya urang ngaleut heula kopi atanapi ngaleut naon we anu parantos disayogikeun ku palawargi sadayana anu bade ka zaman atuh mangga ka zaman heulanya sapertos biasa dina sesi ngaso ieu pribados seja silaturahmi ieu nya terjadi anggo nepangan wargi-wargi anu saratia ngadangukeun ieu pedalan carita alhamdulillah geuninganan wargi teh namihannya sok sanaos alit-alit kitu we geuning ngeureuyeuh atuh nuhun nya paluargi sadayana anu parantos kersa ngupingkeun ye kana kanu diajar ngadongeng anu parantos subscribe oge nya anu parantos nge-like anu parantos komentar oge anu parantos kersa ngabagikeun ka channel atanapi ka sosial media gagaduhan palawargi sadayana sewang-sewangannya hatur nuhun ka kana sagala rupi perhatosanana eta teh salah sawios rojongannya pangrojong ka ieu channel khususna ka pribados anu medar oge anu kaleresan nyerat ieu naskah ngajantenkeun semangat ieu teh nya mohon mugia we atuh asing digentosan ku Allah Subhanahu wa taala sagala rupi kasayan ti palawargi sadayana nya ku mangrupi kasayan anu langkung ageng deui tangtosna atuh anu sejadi anu bade ditepangan dina tanget ieu teh wargi-wargi di antawisna nyaeta ka sadere Kang Ade Sukarna di Cicadas Bandung atuh lajeng ka Kang Mariana Iyana di Rengas Dengklok Karawang lajeng ka Kang Dego Cimerang anu linggih di Purwakarta itu di ka Kang Ii Meruhiatnya di Tasikmalaya salajengna ka Kang Haris Arisandi anu di nya anu linggih di Sukabumi lajengna ka saderek Egi di Cijerah teras ka Mas Oyum anu di Behbul Raya oge ieu teh ka Kang Ius anu linggih di Batu Jajar salajengna aya anu komentar teh ieu teh Pak Yaya atanapi Kang Yaya ieu nya mohon hatur nuhun
Kang Yaya Subrata duka di mana ya linggihna. Mohon hatur nuhun kana perhatosanana. Oge salajengna ka warga Kampung Jenggung di Cianjur. Atuh ka para wargi-wargi nya nu di dinya teh. Di antawisna aya Kang Rahmat, aya saderek Paujan, aya saderek Samsul, saderek Sahrul, saderek Ramdan, oge aya saderek Ules nya. Mohon Kang Ules. Oge ka Mang Ade Endang. Atuh salajengna aku moe nya kasadayana ka warga Kampung Jenggung, oge ka masyarakat Kampung Jenggung, ka para pemudana, ka Karang Taruna DJM nya, oge ka teu hilap ka para sepuhna sadayana salam baktos ti pribados. Mohon kumoy sadayana nya ka palawargi sadayana hatur nuhun pisan kana sagala rupi pangrojongna ieu teh nya kana perhatosanana. Mugia kasayan palawargi sadayana atuh di bales ku Allah Subhanahu wa taala ku mangrupi pang pirang-pirang kasayan anu langkung ageng nya. Nuhun hatur nuhun kasadayana. Kumaha parantos ngopina. Mangga urang lajengkeun di mitra. Atuh puguh we. Iratu gendis hinis teh. Sidik ti buburanjat atoh nakaranan. Da puguh geus lila manehna teh ngarasa lapar pisan. Nya atuh da nya ge bangsa siluman. Narika di alam manusia mah manehna teh biasa we jiga orai biasa gitu anu perudahar. Atuh harita keneh nya harita keneh oge langsung ngagulusur ka palebah sasajen jeung hayam teh. Da memang nu kitu pisan nu sasat keur dibutuhkeun ku manehna harita teh. Hayam pikeun kebutuhan awakna, nya dihakana teh pikeun kebutuhan awakna. Memang rupa orai gede teh ya. Ari sasajen pikeun diseuseup sarina sangkan jiwa silumana jadi bisa digunakeun pikeun nungtutan mulihkeun kakuatanana. Tah ti saprak harita Ratu Gendis hinis teh sasat boga panyalindungan di alam manusia teh. Dan panyalindungan berenanya tangeuhan gitu nu bisa diandalkeun. Ku dibantuanana kubah pertala katut para badegana anu sacara teu sadar geus ngabdikeun dirina ka bangsa siluman. Anu daek teu daek kudu nurut kana sagala parentahnya Ratu Gendis hinis. Di antarana bah baretala teh tiap malam Salasa kudu nyayogikeun sasajen. Kudu dianterkeun ka Curug Ciung anu jadi tempat matuhna Nyi Ratu Gendis hinis di alam manusia. Memang eta oge salila ieu teh minangka timbal balik ti Nyi Ratu Gendis hinis teh bah pertala menang bantuan mangrupa kelancaran tina widang usahana anu tara pernah rugi jiga nate ayeuna mah. Sawah jeung kebona tara ieu katarajang mamala, kayaning hama, kakurangan cai atawa harga anu anjlok nalika panen. Ya memang kayaan sarupa kitu teh
nimbulkeun loba pertanyaannya di jalma rea. Nya da sasar ngarasa aneh atuh. Mun teh mah sawah batur balereakeun aku hama weh contona. Nah atuh ari sawah bogaana bah pertala mah ngadon marulus. Sok sanajan sawah nulian teh kasebutkeun ngareneng jeung bogana bah pertala. Mun mangsana datang usum hama kalayan kabeh sawah sakumna warga gagal panen teh. Da manehna mah bangunna teh teu kapangaruhan. Angger we hasil panenna teh teu boleh mucekil. Terus mun teh mah kebon bah pertala dipelakan sabangsa bubuahan. Nalika arasak teh tara ieu aya jalma nu wani nyokot atawa ngalapikeun sakalieun tama kabita. Sok sanajan eta kebonna teh jauh melamelu ti pilemburan teh. Kalayan teu dijaga deui atawa dipagernya atawa teu dipager-pager acan. Anu sing gulutuk we bubuahan anu geus ararasak teh lageragan nepi ka burukna teh jauh ti tangkalna. Bandana boga bah pertala teh beuki dieu beuki ngarekahan ditambah ku usaha-usaha sejena. Salah sahijina pan bah pertala teh sok karentenkeun oge anu dijieun borahna teh sawah atawa taneuh lahan warga di dinya. Nya kitu lolobana mah teu katebusan pan. Anu antukna sawah atawa lahan anu diborahkeun teh diabel jadi bogana bah pertala nya dipimilik. Tapi sok sanajan kitu bah pertala teh beuki ceuyak bandana disatukangeun eta kabeh teh sabenerna bah pertala teh teu sapinuhna ngarasa sugema tur lalu ginaha teh. Lantaran Nya Ratu Gendis teh tetela geni lila kulilaan mah estu loba pamentana nu mangrupa syarat-syarat sangkan bah pertala tetep nanjung dina perkara dunja baranana. Atuh lamun teu diturut aya akibat anu ngancam ka manehna anu lain ngan saukur harta banda anu diancam bakal musnah teh. Tapi mun teh mah bah pertala teu nurut kana pamentana Nyai Ratu Gendis hinis nya teu bisa nedunan kitu jiwana oge bakal kaancam. Nyai Ratu Gendis hinis beuki dieu teh pamentana ka bah pertala lainna ngan saukur kudu mere sasajen tapi oge menta wadal atawa caos nyawa manusia. Lobana hiji nyawa dina jero sataun cenah kitu. Terus bah pertala teh kudu nyubadana nafsu birahina Nyai Gendis hinis Nyai Ratu Gendis hinis dina mangsa bulan purnama datang. Namun teu kitu wayahna minangka gantina teh kudu nyayogikeun budak parawan jekekan anu alus rupa pikeun diseuseup sarina teu bakal ngajadikeun Nyai Ratu Gendis hinis rubah wujud jadi cawene geulis rupa. Seperti halna basa manehna masih di nagara siluman teh baheula
nya dina waktu nu katukang. Wujudna nu mangrupa oray teh alila-lila bakal robah. Ajang ngelek jadi wujud putri gelis rupa. Nu bakal matak ngirut ati tiap lalaki. Anu teu wasa ngendalikeun nafsu birahi. Nya nafsu birahina eta oge sabenerna mah tadi nama bah pertala ngaherwan Nyi Warsini teh sasat keur dijadikeun pamajikan anu ngora dicanung ku bah pertala. Ngada puguh bogoheun bah pertala teh Nyi Warsini teh. Tapi kadienakeun kusabab bah pertala teh da embung terus-terusan kudu ngalayanan Nyi Ratu Gendis Sinis yang ngalayanan nafsu birahina. Da puguh matak pikagilaeun atuh komo dina maleman dina peutingan bulan purnama mah Nyi Ratu Gendis Sinis teh mangrupakeun makhluk anu pikasieun. Sakulantaran kitu kusabab bah pertala teh geus teu kuat meureunnan teh tadina mah. Antukna Nyi Warsini anu tadina rek dicanung teh kapaksa dipasrahkeun ka Nyi Ratu Gendis Sinis pikeun ngagantian manehna nu teu daek ngalayanan dina mangsa malam bulan purnama harita. Atuh aya ku kabeneranna teh deui dina mangsa harita teh tunduk waktuna pikeun bah pertala seba nyawa manusia nya nu munggaran lantaran jejeg geus sataun pan harita teh bah pertala jadi balad Nyi Ratu Gendis Sinis teh. Kumaha atuh lajengna ieu carita mangga diantos dina bagean anu salajengna nya mitra. Kumargi ayeuna mah waktosna teu nyekapan. Muhun aduh hapunten nu kasuhunnya kasadayana tangtos pribados seueur kirangna seueur lepatna nya tacan tiasa nu nyugemakeun ka sadayana. Tapi sok sanaos kitu mudah-mudahan we tiasa ngahiburnya kasadayana. Tiasa ngajantenkeun panglipur kolbu pang beberah kana manah wargi sadayana. Atur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Insyaallah mudah-mudahan urang dipaparinan yuswa ku Allah Subhanahu wa taala. Dina sanes waktos urang teraskeun deui nya mitra. Hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.